Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra kaum dangu baraya tepas Sunda di mana bae ayana. Wilujeng wengi wilujeng patepang dangu deui nya sareng aki di acara anu maneuh nya dongeng Sunda ti Kandaga Tepas Sunda YouTube. Pamirsa, kumaha daramang sadayana? Alhamdulillahnya upami daramang mah mugi-mugi wae sadayana ya dina ginanjar kawiljengan dekirang sapapaosna dipaparinan kesehatan ku Gusti Allah Ta'ala. Sehat lahirna sinareng batina oge jembar manah gampi rizki carta tebih tina balai. Amin. Amin ya robbal alamin. Pamirsa urang ngeureuyeuh deui neraskeun hanca dongeng anu katunda. Hiji lalakon masih dina serial Silat Sanjaya Galunggung Si Jawara Pedang Dewa anu judulna teh Tapak Siluman. Urang ngeureuyeuh nincak ka bagian anu kalima. Kumaha jujutan hiji lalakon teh urang bandungan wae sasarengan dugi ka tamatna nya. Ulah hilap satacan aki medar dongeng mangga kangge nu nembean manco nembean ngadangukeun atau nampi tos lawas manco tacan subscribe ulah asa-asa. Mangga di subscribe heula ditoel palebah tombol loncengna supados aya notifikasi atau nampi beja kana HP-na sewang-sewangan upami akin raskin hanca dongeng. Hatur nuhun kana parantos subscribe, like, komen, oge nge-share dongeng-dongeng akinya. Buka grup WA, Instagram, Telegram, Facebook. Naon buah deui seueur aya namanya. TikTok teh, X teh, Prik teh, naon teh mangga. Hatur nuhun. Urang sasarengan ngarojong seni dongeng Sunda. Par samakna sor bajigurna mangga kaparayun sadayana prung Sanjaya ngasupkeun ku Jangorai Mas ka jero enong ringgit kancana. Tuluy diuk cicing wanona mah neuteup kabeungeut si Wanoja. Sanjaya batina ngarasa prihatin kana nasib eta awewe anu nyatana teu bisa diubaran ku dirina sakitu geus ngagunakeun kujang mustika Orai Mas. Keur kitu budak ogo teh kadenge nyarita. Asana wieu teh wow udah ka ieu Wanoja teh Sanjaya. Laina anjeun teh datang pikeun melaan manehna ceuk Sanjaya beri mindahkeun paneteupna ka budak ogo. Lain wieu mah kabeneran we liwat ka dieu teh da. Ulun budak ogo bari sirahna gogodeg. Emang tujuanna rek ka mana? Arek aduh. Arek ka mana nya? Budak ogo katempo bingung sorangan. Manehna ngahuleng sakedapan. Tapi can manggi jawaban. Beungeut kolotna jadi sarua jeung budak bingung anu teu inget kana alamat imahna sorangan. Sanjaya gogodeg sorangan bari ngabatin. Sigana manehna teh geus pikun. Tapi masih inget kangaran jeung ciri-ciri aing mah. Nah manehna pikeun hal sejen bae kitu. Sedengkeun pikeun nginget ngaran jeung ciri-ciri aing mah manehna teu pikun. Aneh pisan ya jalma teh. Sah manehna jeung ti mana asalna sama sakali aing teh can apal. Aduh, cek budak ogo bari katempo jengkel. Wieu jadi bener-bener poho kudu ka mana jeung rek naon liwat di tempat ieu. Saingat wieu aya jalma anu rek ditepungan ku wieu teh, tapi saha jalmana nya? Jeung naon tujuan rek nepungan manehna? Wieu bener-bener poho, rebeng Sanjaya. Di mana ari asal anjeun? Nah anjeun oge sarua poho. Wieu teh ti
Aki-aki eta cicing sagedeung. Ingat-ingat tayoh nama tapi tuluy nyarita deui bari neuteup ka Sanjaya. Pokona mah Wiyo teh cicing di Pasir Talang. Di mana ayana di Pasir Talang teh? Tanya Sanjaya deui. Di budak ogo kerung tarangna. Gimana nya? Aduh, Wiyo jadi geuleuh kena utek Wiyo sorangan. Wiyo remen poho. Sigana ku sabab remen teh ngadahar tunggir hayam meureun nya. Wiyo jadi pohoan kieu. Sanjaya seuri teu soraan. Tapi Serina teu lila ganti ku sikap karunya kana nasib si Wanoja geulis anu nyatana awakna bakal garing lamun teu katulung tepi ka wanci peuting datang. Nah anjeun teu boga kakuatan deui kitu pikeun nulungan ieu Wanoja budak ogo. Si aki-aki gogodeg bari neuteup si Wanoja. Wiyo teh poho nah Wiyo boga ilmu anu leuwih luhur deui ti kakuatan anu geus dipake ngubaran ieu Wanoja bieu. Atawa masih aya ilmu simpenan sejen anu Wiyo bener-bener poho Sanjaya. Tapi geuning anjeun mah teu poho kana ciri-ciri jeung ngaran kuring. Eta mah sabab Wiyona hayang pisan panggih jeung jawarang ora anu keur tenar jadi sabibir hiji di dunia pasilatan. Pikeun naon anjeun hayang panggih jeung kuring? Ukur hayang nyaho atawa aya keperluan anu sejen? Tah eta anu Wiyo teu inget deui. Asana mah Wiyo teh aya keperluan sorangan ka anjeun teh Sanjaya. Tapi keperluan naonnya? Aduh, Wiyo poho deh. Meureun Wiyo ukur hayang panggih jeung jawara kasohor bae atawa teuing Wiyo poho da. Payah atuh. Nya buku ayeuna Wiyo teh memang keur payah. Jarang boga duit, jarang dahar, imahna butut. Payah pisan pokona mah kaayaan ayeuna teh. Maksud kuring mah payah eta anjeun bener-bener pikasediheun lamun sagala rupana henteu ingat. Oh kitu. Wiyo unggut-unggutan tuluy cicing sakedeung. Tapi saterusna samemeh Sanjaya nyarita deui. Budak ogo eta nyarita deui bari pinuh sumanget tepi ngarewaaskeun ka Sanjaya. Cah, Wiyo inget. Cek budak ogo katempo bungah kawas budak leutik sorak. Leungeunna keprok sagala. Naon anu diinget ku anjeun teh? Wiyo teh boga ilmu pikeun manjangkeun umur. Manjangkeun umur kumaha? Ngaranna teh ilmu panjang jiwa Sanjaya. Maksud anjeun teh umur jalma bisa rubah jadi manjangan ngaleuwihan batas takdir hirupna kitu. Tanya Sanjaya beuki penasaran. Aing kitu, cek Wiyo gogodeg bari leungeunna pepeta. Maksud Wiyo eta ilmu bisa pikeun nunda ajal anu datang, tapi teu bisa lila ukur sapoe bae. Nah aya gunana pikeun eta Wanoja, cek Sanjaya bari nunjuk ka si Wanoja. Asa-asana mah aya gunanya. Ya lamun kitu coba tuh lakukeun pikeun eta Wanoja. Tapi umur eta Wanoja teu bisa panjang pisan. Ilmu panjang jiwa ukur bisa nahan roh sangkan teu gagancangan ninggalkeun jasadna. Misalna ieu Wanoja sabenerna ke peuting teh bakal maot. Kunarima hawa geteran ilmu panjang jiwa roh ieu Wanoja ke peuting moal wakain ditinggalkeun ragana. Roh eta teh cicing dina raga kusabab ditahan ku geteran gelombang gaib. Isukan peuting kakarak eta roh bakal indi tinggalkeun ragana. Lamun kitu urang boga waktu leuwih panjang deui pikeun nyiaran ubar racun kemang mayit eta Wiyo.
Iyo ge mikir kawas kitu sanya eta kauntunganana tapi budak ogo teh ngarandag nyaritana panonna ngareret ka jawara pedang dewa. Tapi kunaon? Sanjaya katempo teh sabar. Tapi cuma bae urang nahan rohna lamun urang teu apa cara ngamusnahkeun racun kembang mayit eta. Urang boga waktu leuwih loba pikeun nyiaran ubarna tapi kumaha lamun ubarna aya di tempat anu jauh pisan. Meureun bisa-bisa mah menggeus. Ulah mikiran nu sajen heula. Ayeuna mah gancang gunakeun heula ilmu panjang jiwa anjeun ke karah kurang babarengan mikiran kumaha carana neangan pamusnah racun kembang mayit eta. Heug nya tuh. Bieu unggut-unggutan bari ngadeukeutan ka si Wanoja. Dua leungeun budak ogo mimiti ngelunkeun haseup. Sawaktu didorongkeun ka arah hareup. Gerakan eta dilakukeun lalaunan pisan bari napasna budak ogo sababaraha kali dikaluarkeun liwat bahamna. Tuluy leungeun anu ngaluarkeun haseup ipis eta lalaunan ngadeuketan kana beuteung si Wanoja. Tung ramona katempo mancarkeun sinar koneng. Sawaktu leungeun eta nempel dina beuteung si Wanoja, haseup anu kaluar tina leungeunna teh kawas anu kasedot asup ka jero awakna si Wanoja. Kiwari bagian beuteung si Wanoja katempo mancarkeun cahaya koneng samar-samar. Leuwih ti 10 tarikan napas budak ogo nempelkeun leungeunna kana beuteung si Wanoja. Sanjaya mah merhatikeun bari hatena mah ngarasa deg-degan. Si Wanoja kadenge humarurung laun. Ramo-ramona gerak lalaunan tuluy disusul ku sukuna ka kajat laun. Dadana nu montok teh katempo naik turun tandaning si Wanoja teh mimiti sadar. Tatututung dina tak-takna katempo ngelunkeun haseup ipis tapi na warnana mah masih tetep hideung. Budak ogo gancang cengkat tuluy malik ka arah Sanjaya. Wieu ukur bisa nahan gawena eta racun tapi teu bisa bikin ngamusnahkeunana mah. Kunaon teu dilakukeun mangkali-kali sanu nyaho racun eta bisa punah ku kakuatan ilmu panjang jiwa anjeun. Budak ogo teh kugodeg. Wieu sieun ah. Tuluy manehna ngajauhan si Wanoja nu mimiti ngulisik sarta panonna katempo beunta. Nyawana masih tetep aya tapi kaisukan sore penting nama pasti manehna geus eueuh nyawaan ceuk Wiyo deui. Katerangan eta ukur nyieun Sanjaya narik napas panjang hatena ngahelas ngarasa karunya ngabayangkeun nasibna si Wanoja. Pamirsa sadayana ulah hilap ieu dongeng teh di alpukahan ku afiliasi ti Shopee. Oge tiasa dilajada pemirsa anu resep belanja online di Shopee atau napi lajada mangga enggak belanjana tiasa ngelangkungan produk-produk anu dipajang di dongeng aki. Kantun klik we salah sawios produkna saparantosna lebat ke aplikasi balanja nama boh ka Shopee atau napi ka lajada. Pamirsa teh bebas bade gulah galeuh naon bae oge sakahoyong pamirsa. Eta mah produk nu dipajang ukur jalan atau napi link kangge lebet ke aplikasi. Ku balanjana pamirsa ngelangkungan produk nu aya di dongeng aki sami sareng ngabantos kana kamajengan ieu dongeng. Hatur nuhun nu parantos balanja oge nu parantos ngarojong kana pedaran-pedaran dongeng aki. Urang keur ieu deui dongengna prung Dina kayan kitu ngadadak Sanjaya ingat kana hiji balong anu caina teh hejo herang nu ayana teh di karaton Jarami milikna Ratu Cumbutari. Balong eta sabenerna mah mangrupakeun hiji sendang alam anu dirawat sarta dijadikeun hiji balong ku Ratu Cumbutari.
Balong eta anu dingaranan Sendang Katuban teh caina mampu pikeun ngelehkeun racun naon bae ge anu teu bisa dilebur atau dialehkeun ku ubar sejen. Sendang Katuban ayana di Nagri Wilwatikta. Nagri eta ayana di Gunung Purwa. Masih emut pamiarsa sadayana ka Nagri Wilwatikta anu diratuan ku Ratu Cumbutari. Tangtosna para manco mania mah para manco warsajati. Masih emutnya ada ngabandungan ras dongengna Sanjaya Galunggung. Sanjaya ngabatin sewaktu manehna ngahulang di hareupeun Wiyo. Nah aing kudu lumpat ke Gunung Purwa pikeun nyokocai Sendang Katuban. Sapenting eta aing teu pika nyempetkeun diri init ka ditu pikeun nyelametkeun Wanoja anu can dipikawanoh ku aing ieu. Hal eta teh diobrolkeun ka budak ogo tuluy aki-aki nu kawas budak leutik eta ngasongkeun pamanggihna. Namun anjeun bisa init tuluy murang deui mawacai Sendang Katuban teu leuwih ti wanci isukan peuting. Usaha anjeun bakal mawa hasil, tapi lamun anjeun mulang leuwih ti wanci isukan peuting, usaha anjeun daya gunana. Asana kuring bisa lumampah leuwih gancang sarta mulang deui ka dieu isukan beurang, cek Sanjaya. Namun memang kitu. Bener bisa leuwih hade anjeun indit ayeuna keneh ka Sendang Katuban eta. Wiyo keun anu ngajaga ieu Wanoja bari Wiyo nginget-nginget saha sabenerna ieu awewe teh. Kumaha lamun urang tanyakeun bae ka manehna saha manehna anu sabenerna. Cek Wiyo mah ieu Wanoja teh can bisa pikeun nyarita. Tenagana masih lemah pisan ti corona oge sigana garing can bisa pikeun dipake cuma dita. Sanjaya unggut-unggutan Wiyo nyarita deui. Namun rek indit mah indit bae ayeuna sangkan waktuna teu loba kapikeun Sanjaya. Nya tuh. Kuring indit ayeuna jagan sing hadenya. Hati-hati Jawara Pedang Dewa. Budak ogo ngiringkeun inditna Jawara Pedang Dewa tepi ka hareupeun guha. Saterusna Sanjaya ngablesat lir kilat nuju ke arah Nagri Wilwatikta ngagunakeun gerak silumana anu gancangna nandingan jamparing nu leupas tina gondewana. Sanjaya kokolebatan lir setan gantayangan anu kaberangan hayang gancang mulang kalamna. Pasir disungsi lengkop diliwatan leuweung gerotan ditorobos. Daya karingrang eueuh kasieun demi nyelamatkeun jiwa seorang Wanoja anu sabenerna mah eueuh kakaitanna naon. Jeung dirina teh tapi jiwa kajawaraanana anu panceg teguh dina galur bebeneran. Ngarategeun kana hatena lamun saurang Jawara teh wajib pikeun nulung kanu butuh nalang kanu susah mantuan kanu keripuh ngaudangkeun kanu labu. Kasup pikeun nyelametkeun jiwa saurang jalma nu keur diancam ku pati. Tapi niat hade mah aya bae sesekelanna teh aya bae hahalangna. Meureun minangka cobaan pikeun kateguhan niat eta. Kitu halna Jawara Pedang Dewa. Lengkahna harita eureun sabab aya halangan anu mangrupa kamunculan cahaya biru anu totorelapan sumebar ngarah ka arah Sanjaya. Sanjaya teu apaleun lamun eta cahaya biru teh datangna ti arah kenca belah tukang. Torelap ceger. Aduh. Akhirna eta cahaya teh ngahantam Sanjaya tepi ka Sanjaya mah celeng ka arah sejen, celeng kalayang kedebut. Sanjaya nguniang hudang tapi nyatana dirina harita geus kakurung ku sinar biru anu bentukna kawas heurap. Heurap teh kawas kecrik alias jala, panting alalauk. Sinar biru teh ngurung Sanjaya sarta beuki lila beuki ngadeuketan. Cilaka, awak aing kawas aya anu ngajirat pageuh pisan. Napas aing oge beuki karasa eungap ieu teh. Sanjaya ngagerem bari sateka pola ngagerakeun leungeunna pikeun ngabebaskeun dirina. Aduh,
dengan aing hese pisan ditepikeun digerakkeun. Kurang ajar, sajal mana nu geus narajang aing sacara ngabongohan ieu. Asana sinar-sinar biru kawas ieu aing pernah nempo. Nya, sawaktu harita kusir setan jeung galengan hate oge karungkup ku sinar kawas kecrik ieu. Lamun teu salah sinar biru kawas kieu mah kirimana si hulu balang iblis. Sanjaya ngabatin bari ngingat kana kajadian anu geus kaliwat sawaktu manehna tepung jeung hulu balang iblis sababaraha waktu ka tukang. Dina kaayaan kitu, adadak muncul saurang aki-aki di baju biru sarta di calana hideung ka eta patempatan. Kolebat celeg. Eta aki-aki buk-bukna teh ponok ipis warnana beureum kawas buk jagong. Dina cangkengna katampo meuli pecut pusaka anu panjangna ukur 4 jengkal. Tokoh begung anu bukna beureum jagong eta tayalian nyaeta si kusir setan, tokoh kasohor ti pasir serem. Kusir setan, kuringkeun aku. Kusir setan gancang nemalan samemeh ucapan Sanjaya rengse. Jurus Jalasuma eta ngaranna, anjeun masih inget jurus eta Sanjaya. Pasti disabureun ieu tempat aya si hulu balang iblis gelo teh tah kurang ajar. Kula bakal neangan heula dengkot setan eta papatah nyebutkeun kuda lumpat ulah diujag. Nasib jalma teu sarua jeung nasib kuda. Memang bangsat si hulu balang iblis eta. Kusir setan, daguan heula. Wes. Kusir setan kaburu ngilas samemeh ucapan Jawara Pedang Dewa Rengse. Sanjaya utuk geneng dina hatena bari ngarasa keuheu manehna sakuatan naga nahan kakuatan jirat tina sinar-sinar biru eta. Sabab ceuk katerangan ti kusir setan anu pernah didengena. Yen sinar biru anu datang tina jurus Jalasuma si hulu balang iblis eta bisa motongkeun awak jalma anu dijiratna. Lamun eta jalma teu bisa ngalepaskeun diri tina jiratan sinar biru eta. Sanjaya mimiti regeng sabab si kusir setan teu muncul-muncul sanggeusna sababaraha lila. Tapi teu lila si kusir setan muncul deui sanggeusna teu manggihan anu di teteanganana. Gancang bebasin kuring ki. Siap tenang Sanjaya. Kula bakal ngancurkeun kecrik butut eta. Baheula Sanjaya anu nulungan kusir setan jeung incuna sawaktu karungkup ku jurus Jalasuma. Ayeuna gantian Sanjaya anu ditulungan ku kusir setan tina jiratana sinar biru kawas kecrik eta. Hirup di dunia mah memang muter, muih kawas roda padati. Kadang di luhur, kadang oge dihandap, kadang ke di luhur kudu daek nulungan nu dihandap. Sabab engke sawaktu keur dihandap pastina butuh pitulung kuno keur di luhur. Kusir setan ngabebaskeun Sanjaya ku cara ngancurkeun sinar-sinar biru eta ku hiji sinar beureum leutik anu kaluar ngablesat tina tungtung curugna. Blesat duar bedu. Sinar biru teh hancur paburisat awut-awutan. Sanjaya harita ngacungkel ka tukang sakujur awakna karasa kawas anu dibulen ku seuneu panas ngaheap. Sanjaya gancang ngalirkeun hawa murnina pikeun ngamusnahkeun hawa panas. Bari panonna neuteup ka kusir setan anu harita keur surungah serengeh we merhatikeun ka dirina anu keur sibuk. Satu sama cek kusir setan. Baheula anjeun ngawewaskeun kula jeung incu kula tina jiratan Jalasuma. Ku cara ngancurkeunana. Tapi ka kula jeung incu kula mecleng. Ayeuna anjeun anu dibebaskeun ku kula tapi ka anjeun oge mecleng ka tukang. Bedo.
Papatah nyebutkeun lain lubuk cenah lain belalang, hatina meureun lain cara nulungan, lain oge simeutna. Sanjaya nyengir ngadenge papatah anu paburasut eta. Dengan tep seureuh harti ka mana cangkang ka mana. Sanjaya teh cangkat nangtung saterusna duanana bareng ngalengkah silih ngadegetan. Sanggeusna jarakna kari salengkah deui kusir setan nepakan tak-tak Sanjaya tuluy nyarita. Geus 20 mah urang teh henteu papanggih. Nyatana anjeun teh beuki gagah baejang. Anjeun ge beuki kolot beuki gagah ki. Duanana tuluy seuri lalaunan. Dina kaayaan kitu. Kolebat juralit gedebut. Aya nu datang tapi ti seureuleuk labu sabab jujur lalitana teu ngepas nincak taneuh anu becek. Aduh ti soledat ti jalikeuh weh. Aduh, ye aki ye. Aduh nyeri ye. Pangurutkeun ya bitis urutkeun ieu. Aduh jeung bahe dia awugna ieu moal kapulung meureun ye. Modal kudu nginjem deui mah kabang emok. Ka bahagus ki meureun bere. Ieu aduh paburisat gitu itu. Moal kapulung itu ge dina boboko itu tawur. Deh. Pohara ye. Kieu teh jalma buru-buru wae teh. Cioreng nu labuh. Digedebut teh Bisar Witi. Anu datang kadinya buru-buru teuing teu terempo kana tincakeun. Sanjaya jeung kusir setan mah kalah ting serenge siri nempo kalakuana Bisar Witi. Aduh pohara pamirsa. Kuno rojolna Bisar Witi atuh yang cekapkeun heula nya dongengna dugi ka dieu. Pamirsa sadayana lalampahana Sanjaya Galunggu si Jawara Pedang Dewa dina lakon Tapak Siluman bagian kelima. Cak urang teureun heula dihaneuleum sieum geusan sampeureun. Urang tunda heula dihanjuang siang geusan alaeun. Urang sampeur deui di bagian salajengna pamirsa, mugi-mugi taya halangan harungan oge urang-urang sadaya disehatkeun. Dipasihan waktos oge kasehatan dugi ka tiasa riung mumpulung deui sanaos di udaranya. Pikeun naon pikeun sasarengan ngamumule seni Sunda utamina seni dongeng Sunda supados henteu luntur. Supados panceg tetep aya tetep rame tetep nanjeur tetep waluya di nagri nyalira. Waluya dongeng Sunda waluya ki Sunda saha deui nu ngamumulena salian ti urang-urangna urang Sundana. Da meureun deungeun-deungeun mah boro-boro ngamumule apal kana bahasana ge henteu. Kukituna urang sasarangannya. Orang sasarangan aki nu ngadongengna pamirsa nu ngadangkeunana mugi seni dongeng Sunda tetap abadi. Hatur nuhun urang patepang dangu deui di bagian salajengna aki namit pungkur heula nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios cagah hanca.